Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Shad wal Qur'ani dzikr. Demi Quran nu ngandung pepeling. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tapi jama-jama anu kalupur teh dina katakaburan jeung kabengkahan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Sawatara umat samemeh maranehna ku kami geus dibinasakeun nya maranehna marenta pitulung padahal geus lain waktuna bisa bebas. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Jeung maranehna hareraneun ku datangna tukang ngawawadian ka maranehna di antara maranehna teh jeung jama-jama kalupur teh nyarita ieu mah tukang sihir, tukang ngebohong. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Naha manehna teh ngajadikeun pangeran-pangeran berhala-berhala jadi pangeran nu tunggal, saestuna ieu mah perkara nu araneh. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Jeung arinit weh gegeden maranehna sarta pokna junggera arindit jeung masing sabar nyembah ka pangeran-pangeran Arandika lantaran saestuna ieu teh perkara anu dipiharep. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Kaula sararea henteu kungsi ngadenge katunggalan pangeran dina agama anu akhir. Ieu mah tayalian ngan jijienan wungkul. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Naha geuning pepeling Quran teh diturunkeun ka manehna di antara urang tapi maranehna aya dina kamangmangan perkara pepeling kami teh malah maranehna tacan ngarasakeun siksaan kami. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Atawa di maranehna aya gudang rahmat pangeran maranehna nu maha gagah nu maha jembar kurnia. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Atawa naha kaboga maranehna kerajaan langit jeung bumi katut saniskara anu aya di antarana teh cing coba maranehna sinana raek make alat. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Sapasukan bala tantara di golongan-golongan Al-Ahzab eta teh bakal dielehkeun di dinya. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Kaum Nuh, kaum Ad jeung kaum Firaun anu boga karajaan anu kuat teh geus ngabohongkeun nabi-nabi nu samemeh maranehna. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Pon kitu deui Samud jeung kaum Lut jeung pangeussi nagri Aika nya maranehna Al-Ahzab
teh. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Kabehanana oge tayalian ngan ngabohongkeun para rasul wungkul, kukituna pantes tumiba siksaan teh. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Jeung maranehna teh teu ngadago naon-naon anging sagorowo, jeung eta teh moal dipindo deui. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Jeung pok maranehna nyarita, nun Gusti Pangeran abdi sadaya enggalkeun bagian abdi sadaya sadaacana dinten balitungan. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Sing sabar kana anu diomongkeun ku maranehna, jeung sing inget ka abdi kami Daud anu bogaeun rupa-rupa kakuatan, saestuna manehna teh jalma anu loba mulangna ka kami. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Saestuna kami nundukkeun gunung-gunung ngamahasucikeun ka kami babarengan jeung Daud sore jeung isu. والطير محشورة كل له أواب. Jeung pon kitu deui manuk dikumpulkeun bareng jeung manehna marulang ka anjeunna. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Jeung kami geus nguatkeun karajaanana sarta kami maparin kabijaksanaan jeung ilmu hukum ka manehna. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Jeung naha geus nepi ka maneh beja jalma-jalma anu parasea nalika maranehna naraek kana tembok mihrab. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Nyaeta nalika maranehna arasup nepungan Daud, tuluy manehna teh kageteun nenjo maranehna. Pok maranehna nyarita, mugi salira ulah sieun abdi teh dua jalma anu parasea, nu saurang ti antawis abdi duaan ngan yaya nu saurang deui. Mangga gera tetepkeun hukum antawis abdi duaan kalawan hak, sareng ulah pisan salirakan yaya sarta paparin abdi sadaya pituduh kana jalan anu lempeng. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Sayatosna ieu teh dulur abdi, manehna gaduh domba bikang 88, sedengkeun abdi gaduh domba bikang mung hiji-hijina. Nanging manehna nyarita kadiekeun eta domba teh keur kaula, sareng manehna ngelehkeun abdi dina pacogregan teh. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Manehna Daud nyarita, saestuna manehna geus kaniaya ka diri Andika, umenta domba bikang Andika dihijikeun jeung domba-domba bikang teh, jeung saestuna kalolobaanana jalma-jalma anu arengko
teh sawarehna nganiaya nu sawarehna deui kajaban anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh tapi ngan saeutik pisan nu kitu teh jeung Daud nyangka yen kami nyoba manehna tuluy manehna menta panghampura ka pangerana jeung brek manehna ruku sarta sumrah diri ka kami. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Nya kami ngahampura manehna dina perkara eta jeung saestuna manehna teh kadehes mungguhing kami sarta menang tempat mulang nu hade. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yeuh Daud, saestuna kami ngajadikeun maneh jadi khalifah di bumi nya prak geura mere putusan antara manusia kalawan hak jeung poma maneh ulah nurutkeun hawa nafsu sabab eta teh nyasarkeun maneh dina jalan Allah. Saestuna jalma-jalma anu sasar tina jalan Allah teh pikeun maranehna siksaan anu banget alatan maranehna poho kana poe balitungan. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Jeung kami henteu ngayugakeun langit jeung bumi katut saniskara anu aya di antarana taya gunana soteh sangkaan jalma-jalma kafir ku kituna balai seuneu pikeun jalma-jalma kafir. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Atawa naha kami ngajadikeun jalma-jalma anu ari mandur tangalampahkeun amal soleh teh sarua jeung jalma-jalma nu nimbulkeun karuksakan di bumi atawa kami ngajadikeun jalma-jalma anu takwa teh sarua jeung anu doraka. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ieu teh kitab anu ku kami diturunkeun ka maneh anu diberkahan supaya maranehna ngalanyepan ayat-ayatna jeung supaya jalma-jalma anu baroga pikiran areling. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Jeung ka Daud kami ngurniakeun Sulaiman abdi anu panghadena saestuna manehna loba mulangna ka kami. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Sing inget nalika dipintonkeun ka manehna Sulaiman pas sore kuda anu keur narangtung ku 3 suku anu tararik lumpatna. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Pok manehna nyarita saestuna kami teh micinta nu hade kuda meh we poho kana eling ka pangeran kaula nepi ka sarangenge suru. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Cek manehna pulangkeun ka kaula eta kuda teh
ngeprak manehna mimiti ngusapan bitisna jeung pundukna. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Jeung saestuna kami geus maparin cocoba ka Sulaiman, jeung kami geus merenahkeun hiji jasad dina singgasana. Tuluy manehna Sulaiman sumerah diri ka Allah. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pok manehna nyarita, nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ngahapunten abdi, sareng mugi Gusti maparin abdi karajaan anu henteu pantes keur sing saha oge sabada abdi, karananya Gusti anu pangberehana. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haitsu asab. Nya kami ngahiliwirkeun angin pikeun manehna anu ngahiliwirna nurutkeun parentahna, ngadalingdingna ka mana wae, nurutkeun sakahayangna. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Jeung setan-setan kabehanana jadi tukang ngabangun jeung jadi palika. Wa akharina muqarranina fil asfad. Jeung nuliana dibangkol kurante. Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Nya ieu kurnia kami ku kituna pek bikeun atawa tahan bae kalawan taya balitunganana. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Jeung saestuna manehna teh jalma kadehes mungguhing kami, jeung meunang tempat mulang nu hade. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Jeung sing ingat ka abdi kami Ayub nalika manehna nyambat pangerana saestuna abdi diusap setan ku kasesah sareng ku siksaan. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ten ragu suku maneh ieu teh cai tiis keur mandi jeung keur inumeun. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Jeung kami mulangkeun deui kulawargana ka manehna sarta tambahna sajumlah maranehna minangka rahmat ti kami jeung pepeling pikeun jalma-jalma anu baroga pikir. Wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Jeung pek gerat cokot jukut sabeungkeut kuleungeun maneh sarta pek denggekeun ka pamajikan maneh saestuna kapanggih ku kami yen manehna teh sabar abdi anu panghade-hadena saestuna manehna teh loba pisan mulangna ka kami. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Jeung sing ingat ka abdi-abdi kami Ibrahim jeung Ishak katut Yakub nu baroga jasa jeung jauh paningalina. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Saestuna kami nyucikeun maranehna sasuci-sucina
ku eling ka akhirat. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Jeung saestuna maranehna teh mungguhing kami mah di antara jalma-jalma anu pinilih turta hade. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Jeung saestuna maranehna teh mungguhing kami mah di antara jalma-jalma anu pinilih turta hade. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Jeung sing inget Ismail jeung Ilyas jeung Zulkifli lantaran masing-masing maranehna teh jalma-jalma anu harade. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Ieu teh pepeling saestuna pikeun jalma-jalma anu tarakwa teh dicawiskeun tempat mulang nu hade. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Nyaeta sawarga kalanggengan anu lawang-lawangna dibuka pikeun maranehna. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Kaayaan maranehna di dinya nyararande marenta pirang-pirang bubuahan jeung inuman. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Jeung disagigireun maranehna aya widadari-widadari anu satia satuhu anu sapantar. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Nya ieu anu dijanjikeun ka maraneh pikeun poe balitungan teh. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Saestuna ieu teh kurnia kami anu moal aya beakna. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Nya ieu ganjaran pikeun maraneh jeung saestuna pikeun jalma-jalma anu daroraka mah tempat mulangna teh anu goreng. جهنم يصلونها فبئس المهاد. Nyaeta jahanam anu bakal diasupkeun ku maranehna. Nya tada teuing gorengna eta tempat pangbalikan teh. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Ieu sing karasaeun ku maranehna cai nu ngagolak nu kacida panasna jeung cai hangru nu pohara tiisna. وآخر من شكله أزواج. Jeung lain-lainna tina bangsaning eta nu rupa-rupa. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Ieu rombongan anu pasedak-sedak arasup bareng jeung maranehna hanteu aya pangbagia pikeun maranehna saestuna maranehna bakal rasup neraka. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Pok maranehna nyarita malah Arandika oge moal dibarageakeun karana Arandika nu ngalantarankeun tumibana siksaan ka kaula sararea teh. Nya kacida gorengna eta tempat pamatuhan teh. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya pikeun anu ngalantarankeun tumibana ieu siksaan ka abdi sadaya teh mugi ditambihkeun ka maranehna anu manglipet-lipet di neraka. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من
من الأشرار Jeung maranehna nyarita naha geuning urang hanteu nenjo jalma-jalma anu ku urang dianggap di golongan jalma-jalma anu jarahat. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Anu ku urang dijadikeun pangejekan atawa naha panenjo urang teh misalah ti maranehna. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Saestuna nu kitu teh bener-bener pacekcokan ahli neraka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار Pok caritakeun saestuna taya lian kaula teh ngan anu ngawawadian jeung tayade pangeran angin Allah nu maha tunggal nu maha murbawi sesa. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Pangeran langit jeung bumi katut saniskara anu aya di antarana nu maha gagah nu maha jembar panghampura. قل هو نبأ عظيم Pok caritakeun eta teh wawaran nu agung أنتم عنه معرضون anu eta teh kumaranehan teu dipirosea. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Kaula henteu boga pangaweruh kana saniskara anu disawalakeun ku gegeden-gegeden nu laluhung malaikat. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Henteu diwahyukeun ka kaula angin kaula jadi tukang ngawawadian anu tetela. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Sing inget nalika pangeran maneh ngadawuh ka malaikat-malaikat, kami rek ngayugakeun manusa dina taneuh. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Ya nalika kami nyampurnakeun manehna jeung kami niupkeun tina roh di kami ka manehna, brak gera sarujud maraneh ka manehna. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Brak para malaikat sarerea sarujud. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين Kajaba iblis manehna mah takabur jeung jadi weh di antara kapirin. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين Anjeunna ngadawuh, "Yeuh iblis, naon anu ngahalangan maneh dina sujud kana anu ku kami diugakeun ku panangan kami? Naha maneh teh sombong atawa maneh ngarasa di antara anu luhung?" قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Pok manehna ngawalon, abdi langkung sae batan manehna. Gusti ngayugakeun abdi tina seuneu sareng Gusti ngayugakeun manehna tina taneuh. قال فاخرج منها فإنك رجيم Anjeunna nimbalan ku kituna jig maneh geura kaluar ti dinya lantaran saestuna maneh dilaknat. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Jeung saestuna laknat kami ka maneh teh nepi ka poe wawales kiamat. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Manehna nyarita, "Nun Gusti Pangeran abdi, upami kitu mugi Gusti maparin tempo ka abdi
dugi ka dinten maranehna dihudangkeun. قال فإنك من المنظرين Anjeunna ngadawuh nya saestuna maneh di antara anu dipaparin tempo إلى يوم الوقت المعلوم nepi ka poean anu ditangtukeun. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Pok manehna nyarita ku kituna demi kamulyaan Gusti sayaktosna abdi bade nyangsarakeun maranehna sadaya إلا عبادك منهم المخلصين kajabi abdi-abdi Gusti anu arihlas diantawis maranehna. قال فالحق والحق أقول Anjeunna ngadawuh nya hak jeung saestuna hak anu ku kami didawuhkeun. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين Saestuna jahanam teh ku kami bakal dipinuhan ku maneh jeung ku sing saha anu nurut ka maneh di antara maranehna sakabeh. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Pok caritakeun kaula henteu menta ganjaran naon-naon ti arandika perkara eta jeung kaula mah lain ti antara jalma-jalma anu jarijieunnan. إن هو إلا ذكر للعالمين Saestuna tayalian eta teh ngan pangbawadi pikeun sakuliah alam. ولتعلمن نبأه بعد حين Jeung saestuna pasti arandika bakal nyaho wawarana saenggeusna nitih wanci.